ya sanggup apa mana pikeun eta nyokot warnoja apa ngalabar ka sawarga Maniloka pilih hiji di antara dua mending init ka sawarga lamun maneh init ka sawarga keun bae akang kastina lamun eta maneh init ka astina keun bae akang ka sawarga sabab akang kaimpikeun wae beurang jeung peuting eta widadari Supraba ngagupayan bari ngicepan ku panon sabelah jeung eta Banowati kabayangkeun eta ngareneng duaan akang ku widadari jeung ku Banowati ijar meneng Gusti Petengeat Wisma Jar menang Gusti Petengeat Cinira Lir kalim pudan mega budara awulan mega putih wala salin sumabda ya sakedapan boten wangsul patih lan senapati marganipun peteng punggalik sakedapan boten wangsul patih lan senapati marganipun peteng punggalik nyaur di salabeting kolbuk boten kawadaling lisan ngandika di salabeting werdaya nanging dangu-dangu ngandika kawadaling lisan mekaten pengandikanipun waduh pupu dening ati kula nyangakeun pilih hiji di antara dua mending init ka sawarga mending init ka astina kumaha maneh akang dina waktu ayeuna hiji bantuan mikir kita cari oge mikir ning nepi ka murudul jangrot wah tapi ka murang pilih mending ke mana? Akhirnya mau pikir-pikir dah kasih warga mau jajan orang jadawan dagang di cuma nyai. Ah, itu aya. Wan dagang kasih warga merang. Ya ke tukang kredit. Teuing lamun tukang kredit. Aya iya nama. Nyang kastina we anu loba dagangan. Anu loba nu dagang. Kastina mah pan urang dibeteng subuh pan pardu kasamusuna tetampar. Tuh. Nya kitu hade atuh kastina bae. Urang kastina we. Ka mana rai? Bawiraos abdi dalu. Abdi sangem kastina nanging ieu carana teh kedah dilamar tapi kumaha? Tapi kumaha? Pamohalan dilamar maka dipasrahkeun dipenta moal dibikeun kedah dikumaha paok naon cai naon paok dedengan teh nyang kaliwang paling uluh kedah dipaling nya dupanyang kokod kerajinan tangan namanya kerajinan tangan Gusti pan maling teh teu meunang teu kengeng pan maling teh sami we sareng nyontohan urang ka masyarakat ya akang kalau jawab sanggup apa teu ya mudah-mudahan baik ya teu hayang
Akang ngadenge kecap mudah-mudahan sabab eta can yakin kudu optimis bae boga raja teh nya Berat batu tuh mah. urat batu cuma raja teh lamun aing urat merungkut sanggup apa henteu ya sanggup Gusti sanggup ya sabaraha poe sanggup hasil ya karena dua sih mah itu ya lila teuing kesel kaluman sasasi lila setengah sasi lila Lami kene wae setengah satu. 5 menit gitu wah mainnya cobaannya yang nyangkong 5 menit mungkin Itu umum mah. ini juga saminggu ya Pati Allah bener mama sanggup saminggu cukup bulan harap ditaikkan gaji ku akang hayang sabaraha persen ji Tuh, milik mati mana we? mana we milik meni Tina maling naik. lumayan heueuh asa daek maling naik gaji we lumayan aya keur namah mayar THB Gitu. iya saminggu bener iya cukup maneh deui saminggu sanggup Senapati abdi sangem saminggu syukur bagja nomor sabaraha ari sapatu maneh yi Agus ya. Tiga parahu sama tuh teh. Tiga parahu abdi nomor 70 100 Imbalan Gusti pra lumampah jong lumaku jigra ini hai timalot dinten iraha kaula kedah lumampah paduka waktu ayeuna waktu leuwih kade timalot ji singkat be urang teh saminggu kudu hasil nah mudah-mudahan teu hayang ngadenge kecap mudah-mudahan akang yi saya mangga pastilah saminggu abdi hasil cukup ngan kieu ieu aya ide saeutik Aya deh. naon ide teh ide nya pati teh nyaho ide ide apalagi ngalalaruk Ide idangan. apalagi ngalalaruk Ide idangan gitu deh. apalagi ngalalaruk mah akuarium itu akuarium apalagi nguru janggot paragi nguru janggot mulai akuarium belebung heuh nangkawan atuh parut nu kitu mah itunya parut mah puguh paragi maca paragi maca mah nu kitu atuh aing nyaho naon kulkas itu ngeus Giling batu. kulkas mah puguh paragi ngagiling batu Beuki ngapraknya mah ieu. Nya. tah kitu deui mangga Gusti kadenge ku akang aya ide naon urang teh ulah kapalang jeblog lamun dek jaat sakalian Jahat gitu. kagok anak geus roai beuki lila beuki jaat kumaha carana teh pan maling mah sok silumputan biasana lin nya tayina mah maling teh urang belak-belakan we maling teh temongkeun ka mata umum ngan carana urang kudu ngadudomakeun supaya itu diararadu urang nyingkah pan ngeunang bari keprok moal aya nu ngaberik kumaha carana ieu ai siyudana teh Kurawa ai Kurawa sok dordarna teh sok getengna teh jeung Panawa sok beneng kumaha beneng pasea beneng teh Bursek. tuluy kumaha da ai di Amarta teh aya pahlawan ngaranna Otot Aca teh anak Orea Bemo
Bima bener ai Bima teh bemo teh Pandawa nu kadua ai nu kahiji Yudhistira nu kadua Orea Bemo nu katilu Aryaun nu kaopat Nakulak nu kalima Sadawak Pandawa teh tah ari Gatotkaca teh anak Bemo ai Bemo teh anakna teh tilu hiji Jakatawang dua Ondarejar tilu Gatotkaca tah eta teh tilu budak teh di masing-masing angkatan Gatotkaca ngangkatan udara Jakatawang ngangkatan laut Antarja ngangkatan darat Tuan Putra aya anak maneh anak wing biasa we ngangkatan tolong nu hiji angkat-angkatan sanggup tak kitu ayeuna mah maling teh urang temongkeun ka mata umum urang ngajadikeun Gatotkaca tah geus nepi ka astina awewena keur ulin Bandawaci keur di Jararaga kurunyung urang bari make wujud Gatotkaca karawak awewe bawa ngapung ka luhur deur masyarakat bakal ear yen anu maling teh Gatotkaca moal ngaberi ka urang pasti ka amarta yah pingah kabar wata sultan pingah kabar wata sultan pingah nak kiri-kiri lagi aden pingah nak kiri-kiri lagi aden nira ya amidanget ingkang sami amidanget ya hebat eta ide maneh ide ti saha ti saha teh ide ti nu gelo syukur nanging dinten iraha kaula kedah lumampa dinten iraha kaula kedah lumampa ya wayahna ayeuna waktu nu leuwih hade timalang jong lumaku beralu mampah jiga ini maneh akang ka sawarga dek nyokot Supraba ayeuna timalang maneh ka astina cokot Bandawati iya berpaduka rampung tahu tutas pengantika hamid Dawuh tutas pangan di Kapaduka pra lumampah jung lumaku nyicing hati imalan nincak cangkang cau micun cangkang cau teh di mana we ugan niraya munur mimitin niraya ngarana kingkang den nirak konur seking pangkon nalendra ingkang samia konur seking pangkon nalendra
kagetnya kaulah baka kasawarga niraya lumunur mimitin niraya ngerana denira kingkang samia punur seking panggonan nalindra sejumlah para petugas di negara kaulah cumuluk parandiga minta supaya periata jeung hati-hati sabab ieu negara bakal ditinggalkeun ku kaulah lain nu harti jul kana kewajiban tapi kaulah menang pancen tina lendra pupu dining ati kaulah nyatana pikeun ngiwat Wanoja Dewi Panawati kastina iyo aya para wah Gatot Kaca pasti maneh bakal kepitnah dulu itu hai lumampah di awang-awang maka tempo dulu itu Naon nang kuning kauningan eta? itu kota Jakarta barak-barak Naon deui? nempok itu jalan otol Tol gitu. hah Tol. Ogo Awi teh teh ayo Jagorawi Jabotabek ulu Ya naon tah? itu dulu Saguling deh jauh Pada ngusup kadinya. dulu itu pagi ngusup aing lumayan aing ngusup ai perena beuh teh jeung pun lanceuk Kang Ade Kosasi jeger ngusup ayeuna mah Naon upan anu dipake tah useup oh teh? upana Nya. biasa we ku bebek cangkudu nu nyangutna Naon nyamut tah? siapa tu butut wah Pandawa pasti Gatot Kaca maneh bakal kapitnah bukan nirayang mundur mimitin nirayang rana dan nirak ingkang samya kalumampah Betapa kayana hati basi
samia pang-pange sekar mekar galih panelese si pandanaro banglus lampahipun nyatana dua utusan ti nagara Girika dasar Patih Durgaraksalan Senopati nyatana kakasih Kalasarba kumlayang di awang-awang nyatana bari parantos malih warni ngajadikeun Gatotkaca ieu patihna atuh nyatana garwa Prabu Syudana istuni diiwat ku ieu Gatotkaca bari nembrakeun maneh kayanana atuh kayan diastina sorak hambal-hambalan nyatana di kampung guyur di padesaan ear komo di kota di pakemitan oge nyatana cingkar cewis Gatotkaca ngiwat wanoja nyatana garwa Nalendra Prabu Duryodana na lampah eta kacarios Raden Gatotkaca anu asli nyatana di amarta nuju ngontrol kaayaan negara anu tina waktu eta sasat ngurilingan ieu nagara amarta bilih aya hal-hal anu tripikarep watek wantos satria pinilih taning Gatotkaca lumampah ngepek soder merak ngibing sosoderan tina kendengane pun bendrong ala dia